Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana alhamdulillah urang tiasa patepung dangu deui sareng simkuring dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra. Masih dina judul Janji Nu Mawapati. Hasil karya atanapi karangan Apuros anu insya Allah ayeuna bagian anu ka 50 hijina. Kasugri kaum dangu. Sumangga mitra ambeh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Teu tela geuning geus aya deui kajadian anu kawas kieu teh. Ceuk Juragan Pardi hatena geus mimiti deui kaeunteupan ku rasa kasieun. Samalah terus ngahuleng rarasaana jadi teu tentrem loba kahariwang. Leres ama, buah-buah setan anu sok ngaganggu ka urang teh ayeuna datang deui. Kumaha lamun tos kieu? Tembal Sarip jajantung naratug hate tagiwur teu puguh rasa. Sababnya lain kakara ayeuna kulawargana teh sok diganggu ku setan marakayangan. Da puguh geus aya 3 urang kulawargana anu jadi korban. Ayeuna eta setan teh geus mimiti datang deui. Sarta ngaganggu ka Neng Epa anu jadi adina. Sarip inget kana papatah aki juga ti heula anu ngawanti-wanti sangkan kudu bisa ngajaga anu jadi adina. Sarip ngalenyap hatena lantaran inggis adina jadi korban saterusna. Ama, kedah kumaha ari tos kieu? Geuning eta setan teh teu weleh hoyong ngaganggu ka urang. Abdi hariwang sok pilih aya deui anu janten korban. Ceuk Sarip bari neuteup seukeut ka bapana anu katempo keur ngahuleng. Nya, Jang. Eta setan teh geus ngaganggu deui. Sok padahal mah oge geus ikhtiar ngalakukeun cara pikeun nyingkahkeun manehna. Ceuk Juragan Pardi rumenghap narik napas jero. Dadana karasa asa eungap. Ama, saha ari anu jenengan Rasti teh? Margi tadi jelas pisan kadanguna ku abdi. Anu ngetrokan kana jandela teh ngangkena jenengan Rasti. Tanya Neng Epa bari melong ka bapana. Leres ama, nah saha atuh anu jenengan Rasti teh? Ti payun abdi kantos naros ka ama. Tapi ama nyebat teu terang. Samalih abdi oge kantos naros ka Biito sareng ka Mang Ocin. Tapi aranjeuna oge sami ngajawabna teh nyebatkeun teu terang. Ama, sok atuh carioskeun nah saha atuh ari anu jenengan Rasti teh saleresna. Sarip ngomongna kacida pisan daria. Sarta ngaharepkeun sangkan anu jadi bapana daek terus terang ngabejakeun anu sabenerna. Ngadengi anak-anakna nanya kitu Juragan Pardi meri ngarahu. Tetela bener-bener ngarasa berat lamun seuk kudu nyaritakeun kajadian anu sabenerna mah. Ama, enggal atuh waler. Nah saha atuh istri anu jenengan Rasti teh? Neng Epa malikan deui tumanya lantaran bapana teu daek ngajawab. Sarip kitu deui hidup Epa. Lamun keukeuh mah hayang nyaho kanu ngaran Rasti heug bae ku amarek dibejakeun. Sangkan hidup duaan teu ngarasa panasaran. Sarta teu boga sangkaan goreng ka ama. Walon Juragan Pardi beri neuteup ka anak-anakna. Mangga ama, langkung sae enggal atuh saurkeun. Tembal Sarip katempo bangun teu sabar. Da puguh geus lila hayang nyaho ka awewe anu ngaran Rasti. Anu salila ieu sigana mah disimbutan ku bapana. Sarip kitu deui Epa.
Sabenerna mah awewe anu ngaran Rasti teh tayalian ti papacangan ama baheula waktu zaman keur bubujangan. Ama teh kungsi hahadean jeung manehna aya kana sataun lilana. Tah dina hiji waktu ama panggih jeung ibu hidup anu katempo leuwih geulis. Nyati harita Nyi Rasti ku ama ditinggalkeun teu dipalire. Lantaran ama rumasa ieu hate kabengbat ku mojang anu anyar. Nyaeta Neng Lasmi anu tayalian ti ibu hidup opatan. Kitu jawaban Juragan Pardi. Sanajan ngerasa berat oge kapaksa kudu nyaritakeun deui lalakon kahirupana baheula waktu keur ngora. Tapi teu salengkepna anu ditepikeun soteh ka anak-anak mah ngan saukur anu jadi garis padagna. Ngadengi caritaan kitu tinu jadi bapana Sarip jeung Neng Epa sakedapan mah aralohok. Tah kitu anu sabenerna mah Nyi Rasti teh saurang awewe anu kungsi aya dina lalakon kahirupan ama zaman baheula. Kitu ceuk Juragan Pardi bari rutret ka anakna. Oh, janten kitu lalakonan teh. Tembal Sarip bari jeung gogodeg. Ret ka adina anu keur olohok bari ngabandungan. Nya kitu lalakonan teh. Sarta sakabehna ku ama geus dicaritakeun. Sangkan hidup duaan teu nanyakeun deui ari geus nyaho mah. Pamitrasna nah kumaha Mak? Tanya Neng Epa bari neuteup ka bapana. Nya ari anu saterusna mah ama teh nya terus laki rabi ngawangun rumah tangga jeung ibu hidup. Tah teu lila ti harita ama meunang beja tinu jadi aki jeung nini hidup. Kitu deui ti Mang Ocin. Cenah mah Nyi Rasti teh maot. Ya ama teh reuwas ngadenge kitu teh. Lantaran sahenteuna oge ama teh kungsi babarengan jeung manehna. Oh, janten Nyi Rasti teh pupus. Naha kunaon pupusna ama? Naha anjeunna teh teu damang atanapi kumaha? Tanya Sarip menita lete da puguh hayang jelas pisan. Nyari cenah mah maotna teh alatan gering. Ceuk beja mah. Jawab Juragan Pardi teu ngomongkeun kajadian anu sabenerna. Oh, janten anjeunna teh teu damang. Hawatos atunya ama. Tapi naha waktos abdi naroskeun ka Mang Ocin sareng ka Biitoh, aranjeunna nyebatkeun teu terang. Sarta wantun ngabohongan ka abdi. Tanya Sarip beuki teu telepek. Terus bae tumanya kanu jadi bapana. Ieu Sarip. Puguh oge kieu eta teh. Naon sababna Mang Ocin kitu deui Biitoh embung nerangkeun anu sabenerna. Lantaran ti baheula mula ku ama geus dicarek sangkan ulah nyaritakeun lalakon kahirupan ama waktu keur ngora. Lantaran bisi kadengieun ku ibu hidup. Jeung na deui ama teh teu hayang nyaritakeun deui lalakon anu katukang. Sakabehna oge geus dipungkas kahirupan anu katukang geus tutup buku teu kudu dibuka deui. Kitu jawaban Juragan Pardi tandes. Manehna embung lamun lalakon kahirupan anu katukang kaguar deui ku anak-anakna. Ngadengi keterangan kitu tinu jadi bapana Sarip jeung Neng Epa duanana ungut-ungutan tanda ngarti kana sakabehna. Ama, pami kitu mah anu tadi nyarios di luar jendela teh moal lepat deui anjeunna teh arwah istri anu jenengan Rasti. Margi kitu ngangkena, tapi naha anjeunna ngaganggu ka urang. Ceuk Neng Epa tumahnya deui ka bapana. Cantang tu Epa. Setan anu ngaganggu ka urang mah cantang tu eta teh arwahna Nyi Rasti.
Sabab ari anu kasebut setan mah bisa ngaku saha bae jeung ngarupakeun saha wae sakumaha kahayangna. Jadi urang teh ulah katipu. Jeung deui eueuh buktina anu pasti lamun eta setan teh arwahna Nyi Rasti. Damanya aya nu paeh make jeung hudang deui. Tapi ama, kumaha pami eta setan teh datang deui ka dieu? Abdi mah sieun. Margi tadi oge jelas. Manehna teh nyekeh ka abdi pami teu kabujeng ama sareng Kang Sarip lebet ka kamar mah. Buah-buah abdi ayeuna tos perlaya. Ceuk Neng Epa katara paromana bangun anu hariwang. Sok inggis jurig anu tadi teh datang deui. Sarta ngaroga hala ka dirina. Leres ama, kitu ka hariwang abdi oge. Kedah kumaha tu urang teh pamitos kieu. Kasaha kedah nyuhunkeun tulung. Margi maknya atuh ari kedah pasrah kitu bae mah. Margi jelas nyawa urang teh aya dina bahaya. Sok atuh emutan ama, nya kedah kumaha pilampaheun urang. Bener Sarip. Tangtu urang ulah cicingeun. Keun isukan mah amarek ikhtiar deui pikeun yangan jalma anu bisa sarta bisa nulungan ka urang. Ti heula ama kungsi panggih jeung saurang jalma anu ngaran Mbah Soma jeung anu jadi muridna si Arya. Tapi hanjakal ama teu nyaho imahna. Tapi geus bae teu kudu salempang. Keun poe isu ku amarek ditanyakeun ka batur. Nya susuganan aya nu apaleun. Tah ayeuna mah mending oge hayu urang sarare deui. Da geus peuting geuning ieu teh. Juragan Pardi mungkas caritaana. Lantaran kayan harita teh geus leuwih ti tengah peuting. Samalah geus karasa tunduh. Tapi kumaha tuh ama da abdi mah sieun? Pami kedah kulem nyalirah mah abdi teh teu ludeung. Sieun ah. Ceuk Neng Epa embung lamun seug kudu sare sorangan mah. Da puguh keung. Nya lamun Epa keung sare sorangan mah bukakeun we pantona. Kajeun Sarip sare dina kursi itung-itung baturan. Jeung deui lamun ayana naon nyatang tuh bakal kancang kanyahoan. Kumaha tah lamun kitu? Walon Juragan Pardi bari rutret ka anakna anu tinggal 2. Tah nya kitu we atuh. Ari Epa keung mah keun bae akang sarena rek dina kursi. Sok kadinya ayeuna mah geura sare. Ceuk Sarip nitah sangkan geura sare ka adina. Sabab katingali panoneng Epa teh meuni geus ceuleuyeut. Da puguh ti tadi oge geus karasa tunduh tapi ditahan. Kang Sarip, akang kulemna kedah dina kursinya. Mung kade pami abdi tos tibra akang ulah teras ngali ka kamar. Nya moal akang rek di dieu. Sok kadinya geura sare. Kade saacan reup ulah poho kudu bacaan heula. Mangga Kang. Nya geus kitu bah goledag Neng Epa ngagoler. Sarta terus disimbutan ku bapana. Epa, amareka kamarnya teu kuat tunduh. Tong sieun lamun ayana naon mah gancang we ngageroan. Mangga ama. Leos Juragan Pardi ninggalkeun anakna sarta terus muru ka kamarna. Sedengkeun Sarip harita mariksa heula jandela kamar Neng Epa. Bisi can ditulakan. Geus kitu mah terus kaluar. Pantau kamar Neng Epa ngahaja dibukakeun. Sabab hariwang bisi ayana naon. Jeung deui pantona oge geus rusak alatan tadi ditajong tea. Koloyong Sarip ka patengahan. Gek diuk dina kursi panjang gap kana bungkus rokoknya terus atuh nyokot hiji. Gur diseungeut pelenyun udud. Haseupna mulek kaluhur. Nya atuh keur sakedapan mah Sarip teh ngadon ngajentul sorangan. Teu lila udud geus kari tinggal kuntungna. Terus di pareuman leng Sarip ngahuleng terus mikiran kajadian anu tadi can lila kaliwat. Sarta geus mimiti ngaganggu deui kana pikirana. Mangsa alam geus beuki peuting.
Awak karasana nyecep tiis, ti kajauhan kadenge sora anjing ngagogog sakali-kalieun. Jung Sarip cengkat tina diukna koloyong asup ka kamarna. Gap kana anggel jeung simbut teu lila kaluar deui. Goledak ngagoler dina koresi. Panona kucap kiceup neuteup kana lalangit. Kerelek heuai sameme sare teu poho sari pabacaan heula. Sameme sare teu poho sari pabacaan heula sabisa-bisa. Kulantaran geus ngarasa tunduh nya teu sakumaha lila oge antukna mahreup sare tibra. Kesugri kaum dangu, urang kocapkeun kayaan isukna. Rebun-rebun keneh oge juragan Pardi geus nyaring samalah geus sering sedangdan. Gek diuk dina kursi berjang hareupan cai kopi anu ketingali ngebul keneh. Wilujeng enjing ama. Ceuk Sarip harita norojol ti lawang kamar. Terus gek diuk teu jauh ti bapana. Aeh geuning hidup geus nyaring. Ari sugan teh sare keneh. Parantos di tadi abdi mah. Samalih tos reng senetepan subuh. Pami ama bade angkat ka mana? Apa nama terek aya perlu teh ya Sarip? Ya eta rek niangan baso majeng si Arya. Ya muga-muga bae kapanggi sangkan bisa minta tulung deui ka manehna. Terus terang ama teh geus kacida ngarasa jengkel ari kudu terus-terusan yang hareupan pasoalan anu kawas kieu mah. Nya cohagna mah geus taak ama teh. Tah kulantaran kitu meungpeung ayeuna isu keneh ama rek indit. Tak kitu jang. Jawab juragan Pardi nyaritana katingali Daria pisan. Da puguh ngarasa geus mimiti taak ari kudu terus-terusan kitu jeung kitu wae mah. Nya mangga atuh ama, pami kitu mah. Mugia bae jalmi anu jenengan nambah somate tiasa kependak. Ya mudah-mudahan mah kitu ka hayang ama oge. Ya hayu atuh ayeuna ama rek indit ngaraiso keneh. Sumuhun mangga ama. Mugia cing atos-atos di jalan. Ae Sarip. Kade talingakeun adi hidup bisi kunanaon. Lamun Mang Ocin jeung Bitoh can datang ulah waka ditinggalkeun. Juragan Pardi papatah sangkan Sarip nalingakeun neng Epa adina. Sumuhun mangga ama. Teu kedah riwang perkawis Epa mah ku abdi oge tangtos baris ditalingakeun. Walon Sarip bari ungeuk. Geus kitu mah jung juragan Pardi nangtung terus muru ka garasi. Sup ka jero mobil, gur dihirupan mobil mundur lalaunan. Teu lila antarana kaluar ti pakarangan. Satuluina maju ninggalkeun eta imah. Heuleut setengah jam ti harita. Torojol Mang Ocin jeung Bitoh gok amprok jeung Sarip anu katempo keur luntang lantung di buruan. Tapi beut kawas anu rada malaweung. Wilujeng enjing ajen. Ceuk Mang Ocin kakara datang oge geus nyerengeh seuri. Wilujeng enjing deui Mang. Oge bibi. Walon Sarip ngereret kanu kakarajol. Damal naon Aden salirah teh? Enjing keneh parantos luntang lantung. Saena mah dilebet we atuh margi tiris keneh ieu teh. Ceuk Bitoh anu harita geus aya hareupeun. Kituna teh bari neuteup ka Sarip anu katempo paromana kawas anu teu pati berag. Ah, puguh oge seger bi sanaos tiris oge. Geuning mobil teu aya ajen. Nah juragan nyuju angkat. Tanya Mang Ocin bari melong ka garasi anu katempo mobil da geus eueuh. Mohon Mang, puguh oge ama teh nuju angkat. Angkat ka mana ajen? Sisinan teh nyeun geuning meuni enjing keneh. Manawi saurna menuju milarian jalmi anu tiasa Mang. Walon Sarip terus ngoloyong kana teras gek diuk. Jalmi anu tiasa teh tiasa naon Aden? Celengkeung Bitoh tumanya da puguh can ngarti kana maksudna. Mohon aden ari anu tiasa teh tiasa naon. Margi apan rupi-rupi jalmi anu tiasa teh aya nu tiasa nyawa.
tiasa dagang anu tiasa nganyam, aya oge anu tiasa ngadongeng sareng sajabina. Samali mah aya anu tiasa nyanyung. Tah pamijuragan milarian anu tiasa naon atuh Aden. Terus terang we pun Mang mah teu ngartos. Tembal Mang Ocin paneuteup teu leupas ti Sarip anu harita keur diuk. Ari panon melong ka hareup kawas anu jarauh padenengan. Mang Ocin, oge biito. Puguh oge kieu eta teh. Barabat Sarip nyaritakeun deui kajadian anu peuting tadi. Sakabehna dibejakeun ka biito jeung Mang Ocin taya anu disumput salindungkeun. Da puguh geus teu asa-asa lantaran tiba heula geus dianggap kulawarga sorangan. Teu sakumaha lila Sarip rengse cacaritana ditungtungan ku rumenghap narik napas jero. Tah kitu Mang Ocin, biito. Ayeuna geus aya deui anu ngaganggu ka kulawarga abdi teh. Tah kumargi kitu ayeuna amah teh nuju milarian jalmi anu tiasa nyingkahkeun eta setan. Kitu saurna mah. Oh, janten kitu nya Aden. Tapi naha teu ngangkir deui Aki Juha. Tanya Mang Ocin katara meuni ngajenghok. Ret ka biito anu harita keur olohok. Sumohon Aden mah teu ngangkir Aki Juha atuh pami kitu mah. Tembal biito milu nimbrung kana caritaan salakina. Nya pami kahoyong abdi mah kitu eta oge. Mung ama nyaurkeun anjeunna ngagaduhan rerencangan anu tiasa. Jenenganna teh Basoma. Yoh nya teh sawios atuh bade saha bae oge margi anu pentingnya mah kedah jalmi anu laras-laras tiasa kanggo ngusir eta setan. Da puguh sanes heureuy ieu mah geuning. Beut janten manjang pasoalan ieu teh. Hariwang pun emang masuk inggis nambihan deui korban. Tembal Mang Ocin rada keueung ngadenge kitu teh. Hatena ngarasa hariwang kana kasalametan kulawarga dunungana. Laras adaya nah beut jadi panjang kieu ieu pasoalan teh. Kang Ocin, sigana mah bener amanat anu harita ditepikeun ka urang teh. Tembal biito terus ngereret ka salakina. Amanat anu mana teh itu Marsito? Tanya Mang Ocin ngareret samalah malik nanya ka bojona. Kang Ocin mah piraku beut poho deui. Lain piraku-piraku, puguh bener akang mah poho deui. Nyaha amanat anu mana atuh cing pokomongkeun. Eta Kang Ocin amanat anu ti heula teh geuning waktu beutingna juragan istri maot. Apan harita teh aya anu datang satamere amanat ka urang. Bener itu Marsito binti Maesaroh. Inget ayeuna mah akang oge. Nah, aya amanat naon kitu Mang? Sok atuh carioskeun ka abdi. Tembal Sarip milu nimbrung kana gunem caturna biito jeung Mang Ocin. Puguh oge kieu Aden. Derek-dek Mang Ocin nyaritakeun deui kajadian anu geus 2 tahun kaliwat. Basa peutingna bulas mimaot ka imahna aya nu datang sarta mere amanat ka Mang Ocin jeung ka biito. Sangkan kudu nalingakeun anak-anakna. Sabab aya anu keur ngancam kana nyawana. Tapi ku Mang Ocin harita mah teu pati dipikiran. Samalah ngarasa teu percaya. Tapi ari ayeuna kawasna mah geus katingali buktina. Tah kitu Aden harita teh. Tapi nya waktos eta mah kupun Mang sareng bina teu patos digugu. Margi asa teu percanten pangemu teh. Tapi ari ayeuna geuning eta amanah teh janten buktos. Aden sakulawargi ngalaman kajantenan sarupiki anu matak sieun sareng anu matak hariwang. Kade Aden cing atos-atos bilih aya deui kajantenan anu teu dipiharep. Ceuk Mang Ocin nyaritana ka cida pisan daria. Samalah terus nembrakeun anu jadi kahariwang hatena. Da puguh 3 nyawa geus ngalayang akibat diganggu ku setan marakayangan anu boga niat hayang numpurkeun kulawarga juragan Pardi. Oh, janten ti payun teh kantos aya anu masihan amanat anu sarupi kitu.
Tapi nah atuh mamang sareng bibi teu wartos ka abdi. Tanya Sarip bari rutret ka Mang Ocin jeung Bi Ito. Sumuhun puguhapan saur Mang oge. Hari tama sa teu percanten. Kana eta mana teh sarta teu nyangki bakal kieu ka jantenanana. Sumuhun Aden, sami bibi oge teu nyangki bakal kieu. Da manawi teh eta amanat mung sakadar bobodohan. Sareng deui pami dicarioskeun oge ka salira. Kantenan ka juragan mah teu acan tangtos baris percanten. Tah kitu pangemut bibi sareng emangna teh. Ceuk Bi Ito mairan kana caritaan salakida. Anu memang bener kitu ayana. Tuanana oge waktu ti heula mah teu pati percaya. Nya pami kitu mah kartos ku abdi oge bibi. Sarengna deui leres saupamina didugikeun oge teu acan tangtos abdi kitu deui ama bakal percanten kana kasauran mamang sareng bibi. Ari margi asa ararane ngadanguna oge teu lebet kana akal. Tapi sawios lah. Da ayeuna mah tos kieu buktosna. Ayeuna mah mung kantun kedah milari jalan keluarna. Tah leres kitu pisan Aden pangemut pun Mang oge. Mugia bae juragan teh tiasa mendakan jalmi anu bakal tiasa nyingkahkeun eta setan. Nya muga-muga we kitu. Mang, bibi, sok kaditu bilih bade teras barang damel mah. Margi tangtos mamang teh bade kaditu ka dieu. Sarip ngajurungkeun ka badegana lantaran duanana oge baroga pagawean matu anu tangtu kudu dijalankeun sapopoe. Haris Aden permios atunya. Margi pun Mang mah bade teras ka Serang ieu teh. Hayu itoh, geura mimitian barang gawe ka itu. Mohon Aden dikantun heula nya. Bilih aya keperyogian masauran we bibi. Mangga Bi. Ya atuh geus kitu mah Mang Ocin jeung Bi Ito pating laleos ka tukang. Ari Sarip sup ka jero imah. Gok amprok jeung adina gek dariuk di patengahan. Pru ngobrol nyaritakeun deui kajadian beuting tadi. Kira wanci haneut moyan. Sarip harita indit ka toko. Samemeh indit meuli omat-omatan ka Bi Ito sangkan nalingakeun kayaan Deng Epa lantaran bisi kunanaon. Mangsa alam geus maju ka beurang. Panon poe geus luhur panasna nyebrot kaburuan. Kukupu katempo bating keleper nya kitu deui papatong oge hariber terus areuteup dina kekembangan. Cag urang tunda heula Bi Ito jeung Neng Epa nu keur araya di imah. Ayeuna urang malikan nyaritakeun deui lalampahan juragan Pardi anu tadi isuk keneh geus indit ninggalkeun imahna. Rek neangan Basoma jeung si Arya teh, tapi kulantaran teu nyaho imahna juragan Pardi ngadatangan deui warung urut panggihna ti heula anu tempatna teh teu jauh ti puskesmas. Teu kacatur di jalana teu sakumaha lila oge geus nepi ka nu dituju. Jurut turun tina mobil, sup ka jero warung kaparengan harita keur eueuh sasaha ngan ukur aya si emak anu bogana keur ngelapan beja. Sampurasun mah. Juragan Pardi uluk salam. Si emak anu boga warung gancang ngalieup. Rampes mangga linggi juragan. Walon si emak ngabagiakeun ka semahna. Hatur nuhun mak. Tembal juragan Pardi gek tiuk dina bangku panjang. Ya peryogi naon juragan mangga saurkeun ka si emak. Bilih bade kopi sareng anu sanesna. Da tos sayogi. Si emak tumahnya ka semahna. Sikepna katempo meuni dareh deh mata kresep. Kuring malain rek ngopi mak. Teras bade naon atuh salira teh? Tanya si emak bari mencrong nyidikeun ka semahna anu asa inget-inget poho. Pugoge kieu mah. 3 bulan anu ka tukang, di dieu kuring panggih jeung 2 urang jalma anu papakeana sing sarua hideung. Anu katelah Basoma jeung si Arya. Tah,
Kira-kira nak maapal atau henteu nah di mana maranehna teh tempat padumukana. Tanya juragan Pardi bari melaung kasima anu keur diuk bari nyekelan elap. Kek, pasoma jeung si Arya. Jawab si emak anu boga warung bari rada kerang-kerung kawaskna keur mikir. Nya mak, basoma jeung si Arya. Cing kira-kira inget atau henteu? Oh, nya emut mah oge ka basoma sareng ka si Arya mah. Pami telepat mah aya kana 3 minggu anu kapengker aranjeunna teh ka darieu. Terus kumaha mak? Teu kumaha biasa bae aranjeunna mah jarajan. Mung teu lami harita teh margi sauna bade marulih ka lemburna cenah mah. Walon si emak mere keterangan sakanyahona. Ari baralik nate ka mana mak? Ya pami jelas nama teu naroskeun mah oge. Tapi pami telepat mah aranjeunna teh bade marulih ka Bojong Soang. Kitu. Ka Bojong Soang. Leres ka Bojong Soang pami juragan hoyong pendak mah nya cobi we atuh bujeng ka ditu. Margi pami sauna mah nya di ditu matuna teh. Tapi nya duka di mana hari lebah-lebahna mah da mah oge teu hafal. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.